Bismillahirrahmanirrahim. Ada kerbabarian mah. Bari. In aradata an la tu'zala. In aradta lamun ngarepkeun anjeun an la tu'zala kana henteu dicopot dilaan anjeun. Pala tatawalla mangka ulah neangan anjeun wilayatan kana hiji kekuasaan la tadumu anu teu langgeng laka keur anjeun. In rogbatka ing robata lamun mah ngaresepkeun ka anjeun naon al bidayatu permulaan jahadat ka mangka ngabosenkeun ka anjeun naon an-nihayatu pirang-pirang pungkasan. Indah ka lamun mah ngajak anjeun ilaiha kana eta wilayah naon dohiruha naon dohirna eta wilayah ka anjeun anha tina eta wilayah naon batinun batin. Jadi in aradta lamun mah ngarepkeun anjeun an la tu'zala kana mung kehilangan pala tatawala mangka ulah sok neangan anjeun atau wilayatan kana hiji kekuasaan la tadumu anu teu langgeng laka ka anjeun. Lamun mambung dipecat ulah sok jadi nyalonkeun gitu. Mung eleh entong sok ngiluan mirip jeung kamarinya. Kamari hari ya. Lamun mah mung karasa nyeri na kalengitan motor, tong sok boga motor atuh. Anu boga motor mah moal ngarasa nyeri na kehilangan motor gitu. Model lamun mah mung dicopot tina pangkat kalurahan, ulah sok nyalonkeun jadi lurah atuh gitu. Rakyat mah moal ngarasa dipecat na tina kalurahan dan lain lurah, hanya lurah we nu bakal ngarasa. Lamun mah mung eleh tina jadi presiden tong sok nyalonkeun. Istilah politik mah siap kalah siap menang ya gitu. Siap kalah menyalonkeun jadi presiden, oh siap kalah, oh siap menang gitu nyalonkeun. Dia maksudna mah ieu mah karena segala sesuatu. Pada sekamari kudu nyaetikeun anjeun kana sesuatu anu matak nyenangkeun ka anjeun. Teh bakal saeutik rasa kecewana gitu. Iya. Anu kamari kudu nyaetikeun anjeun kana sesuatu anu matak nyenangkeun anjeun. Kayak bakal saeutik rasa kecewa kehilanganana di saat kehilangan bakal saeutik. Lamun nyaetikeun kana sesuatu anu matak pikaresep. Tadi mah lamun mung kehilangan motor tong sok boga motor atuh gitu. Mung kehilangan jabatan presiden tong sok jadi presiden atuh ya. Dina dunya sarua lamun mung kehilangan pangkat jabatan atau dunia entong sok ulin di dunia itu tong sok nyenyo dunia tong sok nyenyo jabatan maksudna senaon memperhitungkan perhitungan terakhir teh kumaha pemberangkatan dan urang katsida
buku nak pemajikan kan di saat jatuh teh ketidak nyari besar dua da tarif dunia teh tarif dunia baik cek pikih atau cek tasawuf cek pikih mah pokok hajatil insan sesuatu anu di atas kebutuhan manusia dunia. Ayo cek tasawuf makan mah yuskiluan dikrilah segala sesuatu anu momok ngetap mohokeun ka Gusti Allah dunia. Baik harta, baik jabatan, kedudukan atau pengetahuan. Kalau memang eta pengetahuan bisa mohokeun ka Allah ya dunia saya gitu. Nyilakakeun. Tomoroning pengetahuan perbuatan sekalipun ada matak mohokeun ka Allah mah dunia. Karena orang rajin ke masjid, tapi rajin ke masjid di mata pohon Allah, nah, dah inget nah karena yang pujian teh ya. Karena orang rajin sedako, lain karena Allah, karena inget nah yang kena pujian teh ya. Jadi mending tong masjid gitu. Wah, Sama dewa ya, sama. Gagal paham deh, sama. numikung tadi begitu. Pan tihanap mas dari sok sanajan pohok kaloh sok sanajan itu ikhlas getolkeun ke masjid mah gitu kan hikmah sedekah teh aya mah tara ikhlas daripada sedekah teh ikhlas mendingan henteu gitu pan tihanap da sok sanajan can bisa ikhlas kerjakeun heula sok dan kayak bakal datang sendiri ke minang-minang teuing mah gitu. Ke masjid sekali hayang kapuji, kedua kali hayang kapuji, kan katilu kali mah itu kebiasaan. Ada si eta mah siasa jam sekitar senguluh trakta. Pernah dipasang kena hikmah anu kamari-kamari.